Restu Pamiliana. Dina dinten ieu abdi bade dugikeun sawatara warta anu kantos kajatena dina saminggu terakhir ieu. Sahanteuna hiji kacamatan di Pamanukan kabanjiran. Ayeuna kami parantos kahubung sareng kolega kami anu parantos sumebar di tempat kejadian. Kanggo laporan anu munggaran bakal ditepikeun ku Muhammad Yunus di tempat kejadian. Video abdi Muhammad Yunus di lokasi tempat kejadian bade ngawawancara salah satu warga anu terkena dampak banjir. Kumaha kondisi sekitar? Puguh Pak, tos saminggu ieu euy banjir wae. Ieu rek gawe ge hese ka pegat banjir, rek kalijung hese, rek kali hese. Terus keadaan ekonomi Ekonominya puguh hese kieu rek geser beas oge teu aya artosna euy dan teu gawe, rek gawe kan kapegat banjir. Nyamun biasa mah nya anu ngabantuan ti luar jakeun ngaringankeun ekonomi di dieu. penyakit anu aya karena banjir ieu. Macam-macam Pak, anu paling seueur mah budug sareng ieu meriang diare situ Pak. Nyata di dieu kekurangan cai alus jeung baju alusnya. Terus pas banjir ieu aya teh hewan-hewan buas gitu. Hewan buas mah alhamdulillah teu aya. Ketika waktu ieu mah gawe teu aya lah. Atur nuhun nya Pak atas waktuna. Ya sausuna. Oke, Abi Muhammad Yunus menyerahkan kembali ke studio. Hatur nuhun ka rekan warta anu parantos nepikeun informasi anu aya di Kecamatan Pamanukan. Kalayan ayana musibah ieu mudah-mudahan anu kapengaruhan tiasa sabar sareng tabah. Rupina sakitu anu tiasa simkuring dipungkikeun ka payunan para pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui di lain waktos simkuring Wulan Krisna sareng rerencangan Restu Pamiliana. Amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.